Wargi sadayana tadi segmen Dua. Oke, berarti dia apa partes yang Itu kapewan gitu. Enggak saking ku nikmat eta lagu-lagu mugia tapi kalian kabinga. Amin. Tapi laguna Alhamdulillah. Bisa. Mantap. Tapi Mas Bri memang udah naon namanya teh tos lami oge nya di Pak. Lami dari 8 berapa merantau ya? 83. Enggak, 87. Oh, 87. Di Bandung. Wow. Kedik-kedik ya biasa lah. Biasa bahasa Sunda. Literasi Aiken ya gitu. Oh, Kan tadi mah di segmen gaul terus ngaguar perkawis tuangeun. Ayeuna kinten-kinten ieu kan wargi-wargi sadayana nu hoyong ieu mah nu bade ka arah Ciwidey, ka arah mana tuh teh? Biasa Soreang, Pangalengan. dan aksesnya ke Langkungan mah. Aya naon wae di dieu teh? Menu nu utama Mas utama ya nasi goreng, nasi goreng ada, ayam penyet, penyetnya ada, bebek bakarnya ada, ikannya yang ikan bakar. ikan bakar. Kapasitas mungkin 300 masuk lah. Wow. Ini ada berapa konsep lesehan? Jadi ada lasehan, kemudian ada kursi, kemudian untuk acara-acara Minibar. Acara pernikahan biasa. acara pernikahan biasa, beli reunian mangga, Gitu. Ulang tahun Oh, sok atuh secara rumping ka dieu. Kita pemirsa jika nu sapertos di Panggeran Simkuring ieu teh aya live musik oke. Ieu tiap dinten naon? Tiap dinten sedep-sedep aya. Mantap. Tinggal dinten. Abagus keaturan atau Biasa di dia. Pokoknya mah gitu, antos wae pokoknya mah Jamparing. Sunda musik ngajamparing insyaallah live. si Abagus kita live di sini ini. Oh, catur non siap. Abah. Nah, lajeng masalah hargina kumaha ieu? Harga pokoknya terjangkau, tidak mahal lah gitu. Relatif Tidak menguras kantong lah pokoknya mah. tidak menguras Kantong. Wow, jadi ka wargi-wargi Sunda musik ngajamparing, laras pami ngalangkung ka daerah Soreang, itu alamatnya di paling mana ya? Akhirnya jalan Raya Banjaran Soreang. Patokanana? Patokannya Polres kan. Polres. Berarti patokan Citalitik lah, Pandora Pungkur mah. Berarti saat Acan Polres. Satacan Polres. Sebelah kanan, kami arah Banjaran manya. Arah Banjaran, Satacan Kami Polres. di searching, aya. Aya di Google aya. Etan Kampung searching. Gitu nya bah. Oke, lagi sadayana, oke kawan lagi sadayana. Anu memang hoyong dikunjungi seperti rumah makan Mas Bri gitu banyak jangan kan tuh hubungi DJ Prabu di 08 DJ 2847 di Dulu aya nu bade ulang tahun. Teras nikahan. Meeting. Pokoknya mah ngobrol-ngobrol bareng lah. Tah, biasanya. Biasa. Kalau live musik nanti ngondang Jamparing gitu. Amin. Amin. Jadi Jamparing kita agak dugul patuh. Tinggal di YouTube nah tuh Jamparing aja Jamparing gitu. Aduh, alhamdulillah wari-wari sadayana ngobrol sarang Mas Priatos sabarnya. Alhamdulillah mudah-mudahan sanos sakot cepat tapi mudah-mudahan mah jadikan inspirasi. Manfaat lah. Tadi Uji Prabu tebak ieu aya sabaraha poin nu ditangkep Uji Prabu yen gening dina awal nama dina hobi buka tina naon teh roda lajeng ageng sapertos kieu berarti pami urang mun saur sepuh mah mikreuh ngeureuyeuh kitu najan lalaunan tapi kalah hasilna gitu deh aya di bahasa sepuh teh naon Bah bahasa sepuh mah jadi ngarah non bisa misalnya jadi ngagedekeun ya bisa ngagedekeun bisa usahana jadi sukses gitu. Jadi ngerti di keureuh mah sagarupina pareng tang kayang tangtu pareng. Nah, jadi Mas Pri mah kayang jalmina teh gitu. Mari sadayana tanpa kita Uji Prabu sareng bagus. Oke Mas Pri aturun pisan kedah pamit undur diri di Banyu Sadayana seperti biasa kabar Sadayana nu bade promo klip iklan antara bisnis kanana nya Bah biasa dihubungi di dinya gitu Bah. Oke urang pamit heula Bah aturun pisan sok ku Abah pamitan heula panginten ti Abah Agus Mas Pri Uji Prabu dina acara Sunda Musik Ngajamparing jalan-jalan mapai baringa hariring. Wow ngatur sadananya aduh mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nuhun Mas Pri.